Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Miwah, Ibu Guru, anak sing kuring dititu hormat, teu hilap lanjengan sadaya ngajeng. Kawalan pieuh rasa bagja urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Pengampun. Salawat sieun salam mugia didugikeun ka junjungan Allah nyaeta habibina wa nabiyina sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sareng mugia syafaatna dugi ka urang salaku umat Islam. Dina daged ieu umat Islam ti unggal wiatos ngan cicinggali ngumandangkeun takbir tahlil Ngahaleuangkeun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin unggal urang narita Idul Adha pintal sedang dina algo urang mungkap ieu sajarah nangkeun ibadat lillahi Allah nyaeta pangorbanan Nabi Ibrahim ka hiji-hijina padahal teu teu acan eta anjeunna sanangkeun yuswana teu sabuluh teu weleh nyuhun ka Allah. taweleh, bukan weleh. Weleh. Ya, lanjut, Ra. Palayan ngahadap aseur nyaharet nganyikan dibabari putra anu soleh. Dina Quran surah Asy-Syafaat ayat 100 disebutkan anjeunna Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Nu Gusti Pangeran abdi mugi Gusti paring peuringan ka abdi turunan anu soleh. Akhirna anjeunna dibabari putra anu dipikahareuna nyaeta Ismail hiji-hijina bunda nu dipikah dedeutna Allah ngahajang murid ka Nabi